ngan guari urang teh anu bebeneran deka Allah na anu lalampahanana teh lillahi ta'ala di lembur urang teh angan kiai namun salat lillahi ta'ala alamun ngazakat lillahi ta'ala kiai eta lamun ngaji embungeun dibayar nya nama tilok make turga target lamun make turga target eta mah lain kiai nu kitu mah ngaranna ronggeng mun aya kiai make target nu kos kitu ngaranna ronggeng kiai hijikeun jeung sinden Karawang saipun mah lain kitu lillahi ta'ala. Oh, salaman ipis. Kudu usaha nama lillahi ta'ala diterima ke poin goe. Barang mung kandal. Ente. Ulah ente. Aduh. La ilaha illallah. Di urang perkumpulan halqah riungan toriko kuduna makan aya babacaanna khusus tujuanna khusus nu ngabimbingna khusus cara ashabu supah geus ulah hayang nanaon geus abe ulah kabita neuleuh motor teu kabita neuleuh mobil teu kabita neuleuh jabatan makomo hiji be Allah lah cenah kiai ulah kos kitu cenah ngomongna kumaha cenah mun jelema kos kararitu engke ieu sanu ngurus nagara ulah waka ngomong kitu sia teangan aya nu daekeunna goblok ye ulah sok aju ulah ngomong kitu cenah kiai beusi jelema kararitu kabeh ulah waka ngomong kos kitu aya nu endegna je digantung sia ku aing teh sok areng ngomong kitu atuh cenah lain syariat Kangjeng Nabi cenah kos kitu mah kumaha lamun jelema kararitu kabeh ayo saha nu endegna ayo ninggalkeun warung ninggalkeun toko ninggalkeun tani ninggalkeun bisnis ninggalkeun pamajikan ibadah bae ka Gusti Allah haju cek cenah ngomong atuh mun kos kitu kabeh teh ulah waka ngomong kos kitu kabeh sia we endeg moal tembak sok wae parangsana naon beureuh hese ugu pan Kangjeng Nabi mameme diangkat jadi rasul teh hubiba dibeke ka sekolah nyepi heula Kangjeng Nabi teh dibere embung babarengan jeung makhluk jeung jelema teh dibere embung ngadenge suara-suara jelema teh dibere tebet tangah hiji jeung jelema teh hubiba ilayal khala resep nyepi datang ka Kangjeng Nabi teh naek ka Guha Hira sorangan memeh diangkat jadi rasul teh mawa bekal Kangjeng Nabi teh Zamzam ala kadar roti ala kadar korma ala kadar pertama Kangjeng Nabi teh di ditu teh kan saminggu naik deui ka ditu teh jadi 12 poe naik deui 15 poe dibere resep nyorangan di Guha Hira teh eta gunung teh can pernah katincak ku jelema Kangjeng nu ngamimitianana masyaallah ibadah bae ka Gusti Allah teu hayang ngadenge jelema suara-suara studi ka Gusti Allah lempeng ka Baitullah ibadah tahanus ngaranna dibere resep kos kitu nu mah tak wajar lamun malaikat Jibril datang sebab keur nyorangan urang mah kuari can pernah riadoh di pondokna ge di pondok modern boga jaringan organisasi barang datang ka imah dek urusan agama ti mana horeng tai podol sero teu pernah tapa ieu di pondok pesantren Salafiyah bae kuari geus unu tapa komo di SMP lain soreng senawiyah maksudnya lain ulah tapi lain di urusan agama sama administrasi ulah
dipotong atuh Kiai sekaligus ngomongna ke admini jeung terasi kan jadi beda. Aing bae aing ngomong. Tah engkena jadi kada demes kana dunia. Kada demes engkena kada dunia. Lah cenah Kiai. Henteu ieu mah deuk nyeun pondok pesantren modern tapi teu kada demes kana dunia. Nonggeng aing. Mana jelemana beungeut tak kos kumaha. Beungeut tak kos kumaha Kiai Salapiah hese. Ngariung asal teu dibere berkat bae haju bae ngahiung. Ulah sok kasinggung. Iya mah deuk nyaritakeun lain nyinggung hese, maksudna hese. Mantak neangan kiai nu asup ka Golkar lillahi taala. Mana coba kiaina? Mana? Sia. Asal teu ikhlas atuh mal beres. Maksudnya ulah lain, ulah berarti hese. Itu kerjakan hese. Atuh mangga bae eta mah. Henteu cenah nu di NU mah ikhlas. Mana beungeutna? Beungeut mah ikhlas mah kumaha emang? Lain ge. Henteu cenah nu di HTI mah. Ieu mah dina di huruf dah. Maksudna kumaha kieu kudu riyadhah heula geus beres hasil riyadhah ke teu hayang kana dunia nafsuna geus bisa dielehkeun hasil riyadhah hiji wari di deuleu agama mangga deuk dicing di NU macang caya ndek boga organisasi mangga ndek di HTI sekae ndek di hurud di Muhammadiyah sabodok geus ikhlas jasa acara ieu mah ndek di Golkar bae lantaran ieu mun kiayan mangga asal ulah resep geus kana dunia demi agungna bangsa jeung nagara aing ndek cicing di Golkar aing ndek nyieun yayasan teu hayang aing mah kana dunia ieu mah bener-bener ngadidik atuh tuh kan hasil riyadhah heula engke karasana mah niat jelema lamun geus tersep kana dunia urang hayang deukeut tapi lamun resep bae kana dunia urang embung okos ka Habib baheula mah urang resep jasa ka Habib teh lantaran teu resep dunia ya sing iki mah mengkonon kan ka kiai deh ka kiai ka guru baheula mah kan diajeng-ajeng mama sumping kuari mah itu guru datang deui karena ke minggu kamari ku geus datang deui bejakeun aing eueuh kitu geus teu hayang ka pagejeun guru goblok ulah disalahkeun habibna ulah disalahkeun kiaina nu disalahkeun kepribadianana cinta dunia ajakan ngaji ku kabehan nongkrong sapeker dulur ayo orang ngararaje teu hareangeun masyarakat kunaon lain deuk ngaji di benak hatina hayang dibere di benak hatina hayang meuli ban setipan pun siang hooh bersihan riyadhah ngaranna sok geura di gunung urang cicing udag ku jelema di leuweung urang cicing di udag ulah aya hayang dibere ulah hayang dunia hiji Allah as-saihu puasa teu dahar teu gilu mah gampang tapi puasa ulah hayang dunia mantak lamun hayang luhur sahabat datang ka Kangjeng ya Rasulullah kenaon abdi mah ieu teh hayang luhur mungguh Gusti ibadah abdi hayang dihormat ku jelema ulah menta ulah menta dihormat ku jelema satungtung sia menta moal dihormat jeung bakal dijauhan ku jelema kok kitu sia Rasulullah sebab dunia dipake karesep ku kabehan siana resep atuh besi kacokot kan ku sia usahakeun sia ulah menta bahkan batul mere ge ku sia ulah ditarima coba ge mun teh diudag beul jelema coba abdi rek meraktekeun dipraktekeun ku sahabat masyaallah datang ka ngarumpul di sisi imah
ya ini kamarana iya kula iya mawa iya korma iya mawa roti iya mawa iya yang kadahar ente aing mah teu hayang geus hayang ari tuh ente mah yang kadahar bae wow antri jelema mun kuari antri ka Haji Pendi ditarima ngawarung aing teu kudu balanja ceknya lah ieu sakit tolol di mah rokok di berean dijual roti di berean dijual kabeh dijual nah ceknya ieu teu kudu modal emang dek tolol mah gampang asa Yahuda hese asa Yahuda teh ye kudu berangkat madak dimaknaan ku aso imun teh eta teh lain sembarangan nomor kedua talabatul ilmi santri eta kan santri teh ninggalkeun lembur jauh ka dulur ka indung ka bapak sanggeus cicing di pondok ngaji bae aju indung jeung bapana kadang-kadang pohoan nu kuduna mah sabulan dikiriman deui pani mah poho sabulan setengah can dikiriman depan eta budak mah do terbengkalai teh di pondok teh ya masyaallah nyana ge ngalamun bae aing siboga bapatan teh ieu aduh ya Allah ya Rabbi aja budak lah balik bae mah jatuh dikiriman balik waalaikum saji jasia balik ieu aja nanaonan sia balik tuh lain disambut nanaonan Bang kuduna makan mikir heuh aing telat ieu ieu mah lain nanaonan sia balik ye tepan ente lamun nyeri hate anakna kulantaran anakna geus nujuleuna Allah gas aing mah geus kajen teu dibiayaan ge ku Gusti Allah ja kiaina ge mere dahar ieu ka aing tungtuna mah neumleukeun we Pak tah ieu talabatul ilmi pegatkan tina segala mah teh gede ganjaranana masyaallah puguh guzat mah ieu mah teh dibandang as-shaimun as-saihun lalakon ibadah ninggalkeun alam jasmani menuju alam ruhani ieu carita tafsir as-shaimuna dijerokeun deui atuh eta teh tadi ngalep ngaranna sakumaha dongeng tadi raki'una sajidun anu raruku kabeh jeung nu sarujud al musallun tegasna nu sarolat raki'un jeung sajidun teh teh kinaya kana salat sebab hiji ibadah anu dirukuan kecuali salat hiji ibadah anu disujudan kecuali salat dimimitian kunang tung dah nangtung mah masih keneh loba anu nyaruan tapi ketika ruku jeung sujud mah geus nu mantak nu dimaksud nama rakiun sajidun teh salat tapi nu diomongkeun nama rakiun sajidun teh jeung qaimuna sebab qaimun mah aya anu ngakuran tapi ruku jeung sujud mah teu aya nah nu bakal dibubungah ku sorga mukminun teh anu ar-raki'una sajidun sarolat salat teh maksudna manembongkeun katawaduan ka Gusti Allah lantaran awalul maratibit tawadu lillahi ta'ala al-qiyam awalul maratibit tawadu lillahi ta'ala warruku wasatuha wasujudu goyatuha nangtung awal darajat DPDP ka Gusti Allah ruku pertengahanana sujud puncakna Masya Allah jadi salat eta adalah nudukeun kana kudu tawadu ayana dina sujud tawaduna adalah sujud geus kudunya watuh annal maksud minus shalah nihayatul khudu wa ta'zim kebanggaan di diri urang adalah beungeut awak urang teh anu dibanggakeun ku urang beungeut sebab iyalah nu paling dihareup
boga sinar banget jeung boga harisma. Urang lamun neuleuh banget spam, serem. Atawa banget jawara. Mata beureum, kumis mablang, jagot sempong, awak kuru. Ceking teh. Eta kan urang sieun namun kuru-kuru jasa lamun lintuh-lintuh jasa eta sieun. Tapi lo biasa-biasa mah awak kan teh sieun. Cuma kuru-kuru jasa tapi kumis gede sieun urang. Ieu jelema normal henteu sieun. Morfinis. Sieun. Tah, iya. Ya, jadi kebanggaan beungeut eta jadi kebanggaan. Jelema pang takabur deui jelema nu teu daek sujud. Sebab ieu lah teu daek diantelkeun kana taneuh. Saat si kasep, saat si ganteng, saat si geulis, saat si hebat, tetapi manehanana daek wudu kemudian salat Allahu Akbar. Diperhatikan kan ku Gusti Allah nangtung awal maratibit tawadu. Rukunya na masyaallah. Begitu sujud beungeut sakitu dimumule jeung mulyana tapi dia diantelkeun kana taneuh. Nu mentak pang hebat-hebat nama orang lamun salat di kamar nu hebatna langsung antelkeunana kana taneuh. Di masjid eueuh pan kuari mah taneuh. Eueuh kuari mah marmer. Sakitu di marmeran kita teh kusu. Urang mah ke samping pang bagusna pamer. Pamer teh urang kita mah tamer. Urang tamer nyana pamer. Urang mah tamer nyana mah pamer, pamere maksudna. Samping nupang bagusna, baju nupang bagusna, sajadah nupang bagusna. Ya, di jero masjid nupang bagusna, kopiah nupang bagusna, geus kabeh pang bagusna. Salat apa ngajamin husu? Kolbuna can dibersihan mah. Lain terletak pada pakaian, pada kolbu. Nah, pakaian mandek bagus deh kumaha engke kolbuna geus bersih mah ngeunaheun. Ieu kolbuna. Supaya nyebut Allahu Akbar teh hiji Allahu Akbar. Allah Maha Agung. Tah supaya datang urang ka Allah Maha Agung. Salat urang teh ya bener-bener tawadu. Jadi berarti beneran salatna. Aya sahabatna Rasulullah. Salat hayang bener sih kumaha? Ti mimiti wuduna nu bener cak Kangjeng. Wuduna heula nu bener. Lamun wuduna bener salat teh bakal bener. Tu wuduna ge teu bener. Sakumaha papatong hisang. Ieu wudu teh salat teh wal bener. Wuduna heula nu rapi hadirkeun beres salat. Miraheun bakal ieu kahuswanana engke ku Allah dibere aqrabu ma yakunul abdu ayakuna sajidan. Pang deket-deket da kaayaan hamba keur sujud ka Allah. Ketika orang keur sujud deketnya sarta ka Gusti sebab urang dek nempelkeun beungeut kana taneuh. Mun deuk menta urang keur sujud ka Allah. Keur sujud Kangjeng Nabi kakuping doan la usyi sanaan alaika anta kama asnaita ala nafsi keur sujud Kangjeng Nabi. A'udzu keur sujud Kangjeng Nabi a'udzu biridaka min sukhtika wa bi mu'afatika ridha min mu'afatika la usyi sanaan alaika anta kama asnaita ala nafsi. Kangjeng Nabi keur sujud kan maca eta. Ya Allah ya Rabb. Urang ge bantak naon sujud. Urang keur sujud majikan kan ngadengekeun wah kaji kunaon ceuri. Majikan ge baktara milu nya ge milu ceurik. Ajeuna urang hayang ceurik bae. Sia naon milu ceurik? Di kakak itu ceurik bari sujud hayang naon? Goblok. Teta keur sujud urang naon kabutuh urang.
masyaallah ar-raki'un as-sajidun salat banget tuh saking mulyana dimulai kurang tapi didaek dipakai sujud enggak surga iyalah ar-raki'un as-sajidun masyaallah al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar urang nu nyaritakeun salat nya ieu keur carita we heulanan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu salatna 2 rakaat nya mah penting sholli sunat tahajud rakaatin Allahu akbar 2 rakaat doang ngan saquran Bismillahirrahmanirrahim alif lam dzalika alkitab la raiba fihi lil muttaqin alladziina yu'minuna bil ghaibi ruku engke wal yatalattaf wala yushriku ahada Allahu rakaat kedua wal yatarabbas datang ke qul a'udzu birabbin nas Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu Sayyidina Umar salatna sarua 2 rakaat saquran Sayyidina Utsman mah sarakaat saquran jadi 2 rakaat teh 2 Quran ulah loba omong anu sajenya ieu mah urang asa urang nyaho bae mah heulanannya ulah loba omong eungap kadengena lu bentak Sayyidina Utsman mah gelarna ge Zinnurain teh ngabogaan 2 cahaya sebab nikahna ka putri Kangjeng 2 diborong Sayyidina Utsman ye kaya pupus nikah ka Ummu Kulsum tak Ummu Kulsum pupus nikah ka Siti Ruqayyah eta Sayyidina Utsman mentak Zinnurain perintah ku Gusti Allah ti Gusti Allah kawinkeun deui ka putra anjeun Muhammad sebab naon salat tahajudna sarakaat saquran jadi 2 rakaat 2 Quran percis kos urang mah kitu murigak bulu ngalengena ya Allah ya Rabb Zinnurain masyaallah karim saya nyarita keuna tuh sarua Sayyidina Ali ge kos kitu badak Khulafaur Rasyidin kumaha nandinganana ye ese ngomongkeunana urang insyaallah karim kabelah dieuna dihitung ku urang dihitung pembacaan lamun hayang tamat teh hayang tamat coba kurang dikejar lamun urang sajud seperempat menit seperempat jam berarti kan sajam sabaraha dan sakolana teu naik meureun budaknya kunaon kadinya jawabanana inditkeun pod jadi berarti sajam sabaraha 4 juz sajam 4 juz jadi lamun 60 juz teh ya lamun 60 juz sabaraha jaman eta keur dikejar ku urang teh saparapat jam nah lamun hayang rineh kan setengah jam kurang sajuz teh setengah jam sok geura baca kurang setengah jam kula masuk ngitung cek aing maca Quran coba ye lamun saparapat jam wah bisa ngabuncal-buncal mus mun aya jelema bisa kan capek 20 rada deres setengah jam normal eta nu lancar setengah jam normal aing ngeunaheunana mah atuh sajam lamun sajam sajuz atuh berarti lamun hayang 60 juz 30 juz tambahan lah lamun maksudna dua kali tamatan tah sarakaat diudag kurang jadi berarti 60 juz 30 juz eta kan hese tah ngudagna moal ka udag geus kurang moal bisa nuturkeun Sayyidina Utsman Sayyidina Abu Bakar Siddiq
mal bisa nyana mah lain alam ieu ngalengkah ke alam ruhani okos adzan Ki Bilal lamun didengekeun ku urang 60 kilometer kadang Ki Bilal suarana Allahu akbar Allahu akbar 60 kilo kadenge kaselan berarti coba Haji Pendi kita adzan ayo coba di luar eta ngadenge bae kotok anjing bikin ka sia kotok batur Bilal 60 kilo Masya Allah Karim moal bisa diukur ku kumaha ge eta mah suara karomah tah mah suara karomah jelema keur ngangon kararieu bae jelema anu keur di sisi jalan kararieu nu di imah kararieu Ki Bilal eta begitu adzan Masya Allah nu teu ngajawab buabeh dihitung 30 kilo suara karomah tah mah kuari ge urang bisa make HP streaming bener teh ngomong eta streaming tah mah baju awewe streaming aduh Gusti Allah ieu keur carita karomah mal ka udah urang teh mah geus alamna as-sayyun ar-raki'un as-sajidun aduh Masya Allah pokoknya orang menceritakan sahabat-sahabat tentang maca Quran orang geus tinggal tabena bae mangga hese urang hayang istiqomah bae hese maca Quran al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar anu bakal dibere pangbubungan surga teh mukminun anu selalu merentahkeun kahadean ma'ruf nomor hiji adalah iman merentahkeun iman wa nahuna 'anil munkar anu ngalarang tina munkar hulu munkar adalah kafir berarti merentah iman ngalarang kafir eta kapan pang gede nah pagawean lamun urang nita iman ngalarang kafir ka jelema nu kafir timbul bakal naribut mantak jawab peperangan al-amiruna bil ma'ruf wa nahuna 'anil munkar perang kajen kumaha hiji-hiji atuh hiji-hiji heula al-amiruna bil ma'ruf merentahkeun kahadean dimimitian ku marentah iman belah dituna marentah ulama maksiat marentah kana keadaan ibadah wa nahuna 'anil munkar ieu nu berat mah nyegah tina munkar entak lamun teu disederhanakeun ribut di unggal negara kajian kumaha sebab ieu perintah amr ma'ruf nahi munkar kuari dibalik kuari mah amr munkar nahi ma'ruf dari boh merentah munkar ngalarang ma'ruf wari dilobang ya Allah ya Rabb geus urang aya mah sabisa urang bae amiruna bil ma'ruf sabisa urang naon nu urang bisa diparentahkeun jeung naon nu urang bisa dilarang cara urang bae melalui pengajian, melalui rajaban, maulidan, jeung sajabana urang terapkeun al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar. Sabisa-bisa urang sebab teu bisa kuari melalui birokrasi di negara, geus leupas negara tina amar ma'ruf nahi munkar. Lepas. Nyana mah geus teu urusan amar ma'ruf nahi munkar geus leupas. Masyaallah, karim lepas. Urusan ananya nama APBD, APBN, proyek. Urusan agama. Sebentak ditegoran ku Gusti Allah, banjir, angin, gempa. Tegor ku Gusti Allah, ulah kamalina anteuing sia teh hari rub teh marukan kumaha. Kos pangeran bae sia.
ingin langit, ingin bumi, ingin sia, ingin Quran, us jadi toler-toler. Aing na aya, sia na ingin aing, podaran sekoy. Dialingan ku Allah. Baji. Dialingan deui ku Allah, ayo gempa. Elingan deui angin. Urang zikir teh keur waktu aya gempa bae. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Eureun bae gempa seserian deui. Banjir. Subhanallah, subhanallah, masyaallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Eureun we banjir, eureun deui. Sak Allah teh banjir kendi kitu ku aing ieu. Teu ditahayu ibadah ka Gusti Allah. Jadi pamarentah da we de nu nitah. Nu nitah kembalilah kepada Allah. DPR teh endahan pasini be, jeung pasini. Hayu ditahan coba tuh ditahan babalik ka Gusti Allah lobakeun istighfar jadi orang ngeunaheun gitu tang ngadengena we nu ngahayu-hayu kejadian alam asal banjir kejadian alam gempa kejadian alam angin kejadian alam kabeh kejadian alam we kanu bogana ka ditu masyaallah. Ya al-amiruna bil ma'ruf wannahuna 'anil munkar wal hafizuna li hududillah jeung jelema-jelema nu ngaraksa karena batasan Gusti Allah maksudna batasan teh li agamihi tegasna manu ngajagaan kana hukum-hukum Allah bil amali biha ku ngamalkeun kana hukum-hukum Allah mun hayang nyaho gede na hukum sapotong ayat ieu wal hafizuna li hududillah sapotong ayat eta teh sakitu tah nyaho bakal gede dah hukum Allah emang kumaha nu ngajagaan kana hukum Allah teh disebut taklif ari taklif teh pamerdih teh perintah kabagi dua aya ibadah disebut ubudiyah aya muamalah ibadah ya ieu teh urusanana patalina jeung salat jeung beatuh engke dina fikih babus salat jeung nu patali kana salat wuduna jeung patali kana syaratna jeung patali jeung pembatalanana ieulah hafizuna li hududillah hite salat engke salat lagi aya fardu aya nu sunnah aya nu makruh anu haram ieu hafizuna li hududillah puasa babagian ibadah puasa ieu kan puasa tah geus naon teh hartina puasa kemudian puasa nu farduna nu mana puasa nu sunahna nu mana aturan-aturan puasana kumaha dibuat bae ke babus saum hafizuna li hududillah salat puasa zakat sarua dijieun kana fikih babus zakat haji babul haji ya Allah ya Rabb ieu dah wal hafizuna li hududillah jadilah bagian ubudiyah jieun bab ieu menang nyokot tidak hafizuna li hududillah aya bab salat jeung nu ta'alluq kana salat bab puasa jeung nu ta'alluq kana puasa bab zakat jeung nu ta'alluq kana zakat bab haji jeung nu ta'alluq kana haji ya karim ieu wal hafizuna li hududillah sebab li ahkam kuari bagian muamalat eta aya anu patali jeung usul asolah jeung anu guer asolah nu asolah ieu adalah bagian kana hawasul khamis panca indra teh kabagina 5 atuh panca teh 5 indra jadi indra nu 5 mana hiji-hijina mazuqat rasa malmusat ieu tah masmuat ieu tah ceuli masmumat ieu tah irung mubsarat ieu mata
dijieun dina pikih engke nu patali jeung mazukot patali jeung mazukot teh rasa berarti ieu urusanana kadaharan jeung inuman eta lah mazukot ayalah ke dipikih babu ta'am berikut jeung surbi-surbina lah geus lamun carita ta'am engke kabagi ka dituna aya nu nabat aya nu hayawan geus lamun nu nabat sarana pertanian kumaha eta pikih ka dituna lamun anu hayawan kabelah dituna engke aya anu hayawan urusan mencitna urusan nu dijadikeun udhiyahna urusan anu dijadikeun buronanana jeung sajabana dijieun engke babna tina mazukot jokotna masyaallah isa potong ayat wal hafizuna li hududillah malah geus tengah magrib. Ayo sia mazukot. Tadina pikih teh lamun urang ngarti mah ye ngarti oh ieu babu ta'am oh mazukot berarti muamalah. Oh huluna namun urang nyaritakeun ieu teh babu saum oh ieu teh bab ubudiyah ngaranna tina wal hafizuna li hududillah berarti patali jeung puasa ubudiyah. Bedana muamalah jeung ubudiyah naon? Ari muamalah mah lalim maslahatin mar'iyatin lidin. Lawan kitu lalim maslahatin dunyawiyah. Ari ubudiyah mah lain ka maslahatan bangsa dunia. Lain ka maslahatan bangsa do bal libasohila mar'iyah din. Balik ka maslahatan agama ubudiyah. Jadi nyaritakeun ubudiyah mah nyaritakeun kemaslahatan agama ujung-ujungna akhirat. Langsung ka bajang patalina jeung urang mah doh disebutna. Urang nyaritakeun salat urusanana pribadi urang jeung Allah. Urang nyaritakeun puasa pribadi urang jeung Allah. Urang nyaritakeun zakat pribadi urang jeung Allah. Urang nyaritakeun haji pribadi urang jeung Allah. Tah eta ubudiyah ngaranna urusanana pribadi urusanana jeung akhirat. Tuh urusan dunia. Geus teu urusan duniana engke patalina teh mah jeung hukum di mana-mana ka urusanana mun ngacaukeun karak aya sanksi. Muamalah mah urusanana urusan dunia. Ya, nu tadi tah mazukot tina cicip rasa. Berarti kan urusanana dahareun inumeun. Kuari malmusat teh nu diragap. Nu diragap teh baju taragapeun malmusa geus mana nu haram dipake jeung mana nu meunang dipake ieu baju pakaian asupna malmusat wal hafizuna li hududillah aya aturanna anu dipake ku urang teh aya nu haram aya nu halal kitu keneh barang-barang malmusat sendok piring pinggan jeung sajabana barang-barang dapur mana nu halal jeung mana nu haram istimalna malmusat karana termasuk awewe papa mana nu haram ditoel jeung mana nu wajib ditoel sia masal kos kitu be hudang dan aya nu haram ku urang diusapna malmusat tah deungeun aya nu meunang ku urang dicekel ka anak atuh ka dulur mah haram aya anu wajib ku urang dicekelna lamun anak ku urang ngagusur bae ka ieu geus teu kuat jasanya urang geus teu make calana ieu kula ieu eta eta malmusat ngaranna tah eta berarti kan babna bab wiko bab jima geus lamun bab jima marana malmusat kadituna eta kan beunana kudu aya bab nikah geus lamun aya bab nikah nu ta'alluq kana nikah babna engkena mahar bab imah bab kitu napakah tuh dijieun dan pikir tina malmusat kabelah dituna engke anu muzilah lin nikah anu ngaleungitkeun kana nikah tolak berarti engke ka dituna tolak teh kabagi-bagi bae tolak bain kubro dan sebagainya engke ka dituna aya anu ngaleungitkeun dengan cara sumpah ilah dengan sumpah zihar dan lain sebagainya eta pikih di huluna mah wal hafizuna li hududillah patalina jeung malmusat jieun babna sabaraha puluh kitab wal hafizuna malah geus datang ka magrib muamalah ayo sia karake mazukot nomor kedua malmusat nomor katiluna masmumat nu kaambe naon nu kaambe ku urang aya nu halal anu haram aya nu makruh urang teh lamun nyium pamajikan diciumkan di ambean sunah meunang ganjaran
tapi lamun dihandapkeun bujal ka handap udah coba-coba ambean ku sia buka di ambean eleh ke bodongkol mah tah ieu bos kumaha aturan-aturanana dibere dijieun babna dina fikih ya karim doh mazukot malmusat kemudian ayeuna mah masmumat kuari masmuat nu kadenge ku ceuli mana nu meunang didenge cek fikih mana nu haram didenge mana nu makruh didenge kitu keneh mun sorot mana anu meunang dideuleu mana anu haram dideuleu mana anu makruh dideuleu geus diatur dina fikih ieu sakadar wal hafizuna li hududillah eta keur katali jeung asalah kuari patali jeung tabaiyah teh urusanana urusan muamalah ngan bangsa tabai nah ieu teh urusanana aya anu hak milik kejadina aya anu luar milik aya anu jadi milik dengan sendirinya aya nu wajib jadi ngamilik kudu jadi sabab kudu jadi naon kitu ngaranna dibere aya dan lain diatur jadi milik ku sebab jual beli B ngaranna dijieun engke dina fikih babul bae kabelah dituna B teh aya bae bil ain wa ain bil ain benda jeung benda aya anu daen bil ain aya anu ain bidaen aya anu daen bidaen nu mana nu meunang jeung nu teu meunang geus diatur napi ngajual daen bidaen hutang kana hutang teu sah ngajual kuari urusanana ain bidaen bizimah kredit anu dua harga teu sah geus diatur ku agama wal hafizuna li hududillah geus diatur kabelah dituna engke aya anu urusanana rohnu urusanana ijarah urusanana bab muamalah milik anu ngabistikeun kana jadi milik ieu urusanana waris tina waris ke jadi tina ahli waris ke jadi hibat jadi wasiat yang sajabana di dieu bab ieu tina wal hafizuna li hududillah masyaallah karim. Nah, kabelah dieuna aya hak, gonimah, fae dan lain sebagainya. Ta eta teh kakarage kaasupkeun kana jalbil manafi. Sedengkeun kabelah dituna daril mafasid. Dua hukum teh lamun teh jalbil masoleh, daril mafasid. Urang carita keur jalbil masoleh tak kitu panjangna. Sabaraha puluh kitab, sabaraha ratus jilid. Bab-bab bae tadi tangges pohara tah. Namun ku urang diatur rinci sedemikian rupa bakal nyaho urang panyokotanana ieu dia panyokotanana ieu dia engke urang milihan kitab ieu mah kieu ngomentar kitab ieu ngomentar kieu ngomentar kita aya huluna wal hafizuna li hududillah ya Allah engke anu daf'il madar nah daf'il madar teh urusanana aya anu hifdzul nasab, hifdzul mal, hifdzul ansab, hifdzul ukul. Ieu dafil madar teu meunang dirusak harta. Berarti kudu hifdzul amwal, cara ngajaga harta dijieun ku urang aturan-aturanana. Kemudian ansab turunan, hifdzul ansab, nasab. Berarti kan kudu dijaga ku urang. Ketika urang tengah jaga turunan kena sanksi. Tuh kan. Andai kata urang ngarusak harta. Cara ngarusak harta aya nu iklan anu kopiah. Keur iklan jelas-jelasan berarti kan maling. Lamun anu sasamaran berarti kan nyopet. Kan aya aturanana. Iya karim. Geus lamun ayeuna jelas-jelasan kumaha hukumna dina fikih. Nah, sarikoh ngaranna. Lamun ayeuna sasamaran eta ngaranna copet, kosi eta copet ngaranna. Ada. Atuh aya aturan-aturanna. Eta tidak hifdzul amwal. Ayeuna hifdzul abdan, badan urang teh kapan kudu dijaga diriksa. Ketika dirusak berarti kan kena sanksi.
sangsina aya anu ngarusak awak sagalbang awak kulli nafsin berarti kan sawak sabeuleug gejer berarti kan di ditu teh aya babna engke bab kisos bab had bab dan lain sebagainya lamun ba'dil abdan ngan curug doang ngan leungeun doang engke kan ti dituna berarti naon tah bab had jeung sajabana masyaallah hifzul amwal hifzul ansab hifzul ukul akal teu meunang dirusak dengan cara kumaha bae akal dirusak teh mabok narkoba kena sanksi kumaha sangsina dijieun bab dang ieu daril mafasid nah iyalah wanahuna wal hafizuna lihududillah anu ngajaga ngariksa kana sapirang-pirang batasan Gusti Allah tegas nama ngamalkeun hukum-hukum Allah urang kudu sadar lamun cek agama haram geus teh kudu nama haram lamun cek agama halal kudu nama halal saeukeun sanakeun ku urang ieu mah makruh hayu tina ubudiyah tina muamalah engkena dijadikeun bae 5 4 geus ubudiyah tina muamalah munakahat jinayat jeung jinayah 4 jadi ngajikan kajonteun ka luar negeri kajonteun ka mana bae nyaritakeun fikih mah hulu nangan 4 doang hiji ubudiyah nomor kedua muamalah nomor katilu munakahat nomor kaopat jinayat ieu dan dina ayat teh ieu wal hafizuna li hududillah sakitu doang geus talar ieu teu bisa kabeh hese al hafizuna li hududillah ya Allah maha kawasa Allah maha besar Allah maha segala-gala Allah dengan sekelumit bahasa Gusti wal hafizuna li hududillah tapi kerangkum kabeh kerampid kabeh pikih sop pikih kabeh sadunya aya kabeh di jero ayat wal hafizuna li hududillah nu 4 hulu teh tadi hiji ubudiyah 2 munakahat 3 muamalah 3 munakahat 4 jinayah tidinya dijieun bab puluhan kitab disarahan deui ya Allah ya Rabb nu jelas mukminun anu wal hafizuna li hududillah ngajaga ngariksa ngamalkeun kana hukum-hukum Allah nyangakeun sadaya-daya kumaha cak Allah bae abdi bang geus percaya bae cak Allah haram-haram cak Allah wajib-wajib cak Allah sunah-sunah geus moal aya ruka-reka eta mah hawa nafsu teh mah nu kitu ngaranna cek Allah sholat wajib abdi bandek ngalaksan cek Allah zakat wajib abdi bandek cek Allah puasa teh Ramadan wajib bangga haji kitu keneh aya lain dilarang mah ku pamarentah basa aya corona tuh bandek bae kitu teh tuh nya henteu ka abdi mah ieu urusan-urusan dilarang soal jual beli berarti mau muamalah hambalah ya muamalah kitu keneh munakat mana kitu keneh jinayat abdi mandek nurut bae ka Gusti Allah jahirup malila di alam dunia nah wal hafizuna li hududillah ngamalkeun kana hukum-hukum Allah ieu anu bakal menang pangbubung janji Allah tengetkeun supaya mantep bukakeun hate asupkeun ka jero jantung supaya urang mantep bisa ngalaksanakeun instruksi-instruksi Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala mana ya janji Allah walladzina amanu wa amilus solihat ari jelema-jelema anu iman percaya ka Gusti Allah percaya ka Kangjeng Rasulullah bahwa Kangjeng Rasulullah teh utusan Allah nu dibere wahyu ku Gusti Allah mun ditanya saha pangeran Allah iman berarti saha utusan Allah terakhir Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iman sanggeusna iman alladzina amanu wa amilus solihat ngamal amal soleh ngalakukeun migawe kana amal soleh iman ka Kangjeng Nabi bahwa Kangjeng Nabi teh Rasulullah diberi wahyu bentukna Al-Qur'anul Karim
di jerona ia nyaritakeun syariat-syariat Kangjeng Nabi nu diinstruksikan ku Gusti Allah mulai ti ubudiyah, muamalah, munakahat, jinayat. Aya kabeh kisos-kisos cerita-cerita aya kabeh dina Al-Qur'anul Karim. Nah, meme urang ngamalkeun ngaji heula nyaho tentang wudu berikut caina, nyaho tentang salat berikut syarat-syarat jeung rukunna, kitu keneh puasa, zakat, haji. Nah, ku hari pengamalanana wa amilus lihati enteng iman ka Allah jeung ka Kangjeng Rasul ngalaksanakeun perintah-perintah jeung ngajauhan laranganana kumaha tah janji Allah ulaika ashabul jannah masya Allah eta jelema-jelema etalah nu bakal dibere sorga. Alhamdulillahirabbil. Urang berarti kan saha deui atuh coba. Urang lamun ditanya iman ka Allah iman. Kajeun diseret ge urang mendek iman bae ka Gusti Allah. Tembak cenah sia paehan aing iman bae ka Gusti Allah. Berarti bukan bener. Iman sia ka Kangjeng Rasul. Hei itu iman jasa aing muludan mual tahun. Aku sadus bae. Wan iman perhatikan marhaba dan lain sebagainya. Iman Kanjeng Nabi. Tah. Ngamalkeun amal soleh. Dole di masjid saha nu ngimaman. Emang saha? Atuh nyaho ieu teh nyaho. Amal soleh, salat puasa. Ramadan yang teu kudu make sunah-sunah. Ramadan doang geus cukup jadi instruksikeun geus puasa satahun segan sabulan doang Ramadan geus cukup sakitu. Mun haji kajian sugi adag-adagan sakali aing mah geus. Zakat atuh aing makan zakat. Heuh, deuk kumaha deui? Eta memang kos kitu. Jelema nu iman ka Allah ka Kangjeng Rasulullah, nah ieu lah ulaika ashabul jannah. Sorga. Geus murah jasa sorga mah. Nu mantak lain ku amal asup ka sorga mah lamun urang ngandelkeun ka sorga amal isin atuh amal urang jang meuli sorga atuh isin puasa salat atuh urang mangan syukur Allahu akbar kadang ikut ceuli Allah Maha Agung jajero hate mah henteu agungan kene cincin digosokan bae cincin terus mandi encan naon encan cincin geus digosok pamajikan cileuhan kene cincin geus digosok berarti kan agungan kene cincin Allahu akbar di mana sih tapi kajian teuing geus lah geus kitu bae pokona Allahu akbar nyaho salat naon zuhur sabarakat 4 bener berarti kan salat naon asar sabarakat 4 berarti bener ngaji berarti kan salat naon maghrib sabarakat 3 berarti bener eta ku sakitu ge geus hebat eta salat naon isya sabarakat 4 bener berarti kan berarti na ngaji nyana salat naon ge subuh sabarakat 2 jam sabaraha tadi nek ngaji aing salat subuh heula ayo nyata toh berarti bener kan na ngaji kan berarti eta jelema ngaji eta bukan nama aja kita salat subuh lah sholat fardu subuh rakaat qobon Allah itu kan bener berarti kan bener surga itu sana dan kaburagan itu salah niat untuk adaan tapi kan lamun teu ngaji bang sholat fardu subuh rakaat ini adaan Allah padahal jam 7 kita salah kan atuh mah henteu kadenge ku masyarakat ge qoboan Allahu akbar atuh bener berarti iya teu salah emang aya salat qobo nyana nyana hudang teh jam 7 qoboan atuh bener teh adaan teu salah teu naon rada deuleuh-deuleuh bang tuh salah mun kieu bae salat barokah budak itu syarat isi ke asar saya tuh sholat tahun asar sebarang budak kasih budak dari mondok kalau mondok aja ya
obat masih dulu kita beres surga amilu solihat eta geus hebat eta kos gitu iya teh salat kos itu surga geus jasana kos kita mah cak Gusti Allah bilan nukallifun nafsan illa wus'aha kaula nu agung teh ngaberatkeun kawak-kawakan ka hiji jelema sahabat di mana bae aya narek lalaki rek awewe illa usaha kecuali sakabawana kunyana eta qata minal amal ai kabawana nyana kos kitu atuh kos kitu bae emangnya nama salat ta kos kitu salibat Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar guys, ayo, salat, seberangkat, obat, cepet amat, jumping, guys, baik. Kumaha terakhir, budak. Tapi kan sholat, makanya nggak bisa nakos gitu. Ya Gusti Allah kayak kamar yang ngaji buat lalu kali pun bisa illa usaha ngadal coba eta. Guys, lagi salat, kena mangkuran begitu, Pak. Wah, minah baik lagi. Gila sabarana ini ayat mahal ya ini seperti masa sholat baik mana ya anak orang gitu pak mana sholat tidak khusus boro-boro sia aing ente nggak seperti sholat baik deh khusus udah minta ayo nggak sholat kan kemana-mana karena surga mana itu khusus iman amal soleh nggak bisa nasa gitu cek kamari cek ngajelan bukan lipun nafsan tidak usaha eta bapak bisa ngadalu giliran nuk itu diapalkeun we kunyana geus aing mah ngapalkeun ayat eta bae asal tiis ka hate. Geus geunaheun ieu bener-bener lain lalagaan geus. Asalnya ho syaratna, asalnya ho rukuna beres. Geus. Eta amal soleh emang ka surga. Amal. Amal kabeh. Mal kabeh surga nu sakitu bagus. Bayang coba nu sakitu indahna bidadari nage lamun teh mah cinggirna ka dunya panon poe surem mun nyidu saket cerak ka laut jadi amis ndek ditumpakan ku potongan aja pendek atuh enggak jengkang di heula geus lain ku amal ieu mah asup ka surga mah ku rahmat Allah subhanahu wa ta'ala batak la nukallifu nafsan illa Masya Allah karim pokoknya nama iman ka Allah mun ditanya sasia pangeran Allah beres sasia nabi sia Kanjeng Nabi Muhammad yang bangges cek itu baik sholat asal kosong kayak sholat sampai 5 kali aja naik ke khusus tapi aing kosong masa aing puasa Ramadan kosong sebulan aing itu masih main segala berkilok tapi aing mah diinstruksikan ku Gusti Allah sabulan doang satahun eta mah osok zakat fitrah aing boga ngazakat teu boga tuh naon dari fitrahan aing boga mah ngazakat bae tuh aing mah terus itu kitu kayak panen aing ngazakat dagang aing ngazakat haji jatuh aing geus bidug aing cenah segala sabodo pokona mah aing mah geus bae aing ka Mekah mata ieu tiket mal dipiceun ku aing dibawa ka kuburan ku aing woi kira-kira si malaikat nanya tah tiketna tah aya tah geus lah nyaritakeun bagus jeung ieu na pokona aing pernah geus sakitu bae eta hampang jasa ieu we sabaraha poe kieu di sorgana lain poe-poean bulan beureut lain bulan-bulanan tahun beureut lain tahun-tahunan sabaraha tuh apa Masya Allah karim ieu mah kudu arapal aya tenang ya minahkeun jasa Masya Allah ieu teh lalawanan nu tadi
bejakeun ka kafir bongan nyana teh iman ka Allah bongan nyana teh iman ka Kangjeng Nabi Muhammad teu asal iman ke pangeran Allah pangeran teh iman ke Kangjeng Nabi Muhammad Nabi terakhir teh bejakeun ka kafir ala anna jannata ma'azmi qadriha wa ma'aliyah yutawassalu ilaiha bil amali sahli min ghairi ta'ammuli kulbah bejakeun ka kafir bahwa surga sakitu poharana bangunanana situasina dan lain sebagainya hese nyaritakeunana soal surga yutawassalu ilaiha bisa datang ke surga bil amali sahli min ghairi ta'ammuli kulbah dengan amal lu gampang asal beramal pokokna mah geus tanpa aya kesulitan kaesean beusi dianggap berat ieu ibadah ka Gusti Allah dijelaskeun ku Gusti Allah make jumlah mutarabah la nukallifu nafsan illa wus'aha kasahabat jual bisa gerakanana bisa nangtungnya teu bisa diuk matang teu bisa ngeteng nangkarak teu bisa nangkarak ukur mana kubur wari dipaksakeun supaya khusyuk emang khusyuk babari ustad ieu teu bisa khusyuk cang ustad kudu bae kiai atuh kiai ge sarua saru bisa khusyuk anu bisa khusyuk mah diwali ulama-ulama syar'i diwali wali-wali Allah sedengkeun jadi wali Allah teh emang babari gitu nyana kan lu bisa khusyuk lantaran khusyuk mapan kudu ulah aya mas wallahi jero hate teh kudu ulah aya nanaon kecuali Allah karena khusyuk geus bisa ngahareupeun ngihilakeun ruh daripada awak tempat diurusan kana jasad hate bae ka Gusti Allah eta jelema-jelema nu khusyuk modal urang mah dihusukeun sarakaat 2 3 4 mabuk hese ini khusyuk jasa salat sholli fardhu Allahu akbar terus bisa teman-teman Allah maha Allahu akbar kabira walhamdulillah setan baru nih ayo gerak husukeun Gusti gerak husukeun ayo gerak husukeun inna sholati wa nusuki wa mahyaya ini deketan setan cincin berem bagus inget-inget assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cak setan dadah emang pas itu sholat kurang cak setan di pabrik aya angkatin barang geser saya tiket tak geser saya tik harga anak duh sekilo nanti namun ditambahan di 100 nyana dibeli nyana mikir kamari kakarak 50 doang ini namun sekintal teh ghairil maghdubi alaihim waladdallin acak-acakan sholat baru Allahu akbar Allah berkabir alhamdulillah jang paparan dia nongko eta mah geus kebelas sana saperti nyeri pasti sudah
menang meli di Mekah buatan Turki sajadahna di jero masjid jaga make kipas make AC bagus luar biasa salatna make jubah make sorban udeng-udeng deui oh siwak lagi eleh bae leungeun ning gosok-gosok gitu kan moal eta deuleu zahirna di luhur sajadah di jero masjid pakai jubah pakai udang-udang ate di mall aing mah bisa nasa kitu kamari ge ngaji lanu kalipun nafsa mang aing mah kos kitu deh kuadet penting lain mah salat teh lah pokona mah geus memang bener penting mah salat bae mah keur carita nu penting mah amal soleh daek bae heula geus adapun ka dituna engke tahapan-tahapan di sorgana tahapan ke di sorgana ieu mah jelema anu khosyin di ditu ieu mah nu setengah khusu di dieu ieu mah nu salatna teu pati khusu di pager bae heulanan kalau asup ka sorga sih mah salat teu khusu ngan daek doang kan heulah cara ieu geus jeung embe sorga ge teu nanong mah babarengan aing mah geus ngajak aing nemah jasa keur ieu aing mah salatna teu khusu kajen aing mah di pelataran ge asal teu ka neraka bae aing mah geus lah geus cenah mah dirinya bae teu boga tempat cenah mah geus nyareupkeun sorga bae kebal-kebal Gusti banyak ieu di dieu bae dijore amat ka bejana ka sorga mah ka sorga ngan di lapangan emang eueuh deui kitu atuh RSRSSS atuh lah gitu kan emangna Gusti pelit henteu pan Gusti mah kula ge nyaho Gusti mah barahan mun kula teu di ka sorga kan berarti pelit ta Gusti kecak malaikat aing teu ngeunaheun disebut pelit malaikat bangunkeun nu bagus wah ka jadi ka sorga ieu aing sakieu teh khusus salat ieu cek cenah aduh ilah la nukallifu nafsan illa wus atuh emang bisa nangan sakitu deh kumaha deui teh dipaksa-paksakeun ge jadi kabehan ge lamun tita khusu atuh acak-acakan salat saya mah teu bisa husu tetep bae. Saya bae tah husu moal bisa sebab kudu ngaleungitkeun salian Allah. Aya nu bisa kitu wali. Salian kitu ulama sholihin kakaraknya nama teger Allahu Akbar. Contona nya nama ku teger-tegerna kahuruan Syekh Marufil Qurhi keur salat di masjid kemudian kahuruan nya nama teu lumpat. Beres wabah daratang kana. Emang naon? Ieu kahuruan teh nyaho? Masyaallah jaheut teu kan. Teu nyaho cenah kahuruan. Salat kahuruan nyana teu nyaho. Urang mah kureungit. Reungit. Oh, pencak turun kabeh. Reungit ngomong. Udah kureungit bae ge. Bau besi turun kabeh besi. Ya Allah, ya Rabbi. Hutet. Datu di tukang ieu eta naonan goblok reungit atuh reungit pak kalembek teu bisa ieu kudu make jotosan-jotosan budak eta teh husu ngaranna teh salat kos kitu tetep la nukallifu nafsan illa wus geus kudaekna ge geus alhamdulillahirabbil jalamun teu iman mah moal aya di masjid nya moal salat nya mun teu iman mah moal ngalawudu jaloba disagedengeun urang teu iman mah teu daekeun salat nya nama salat pohara jasa ye atuh malaikat ge nyatetan salatnya geus loba jasa jeung teu nyahoeun malaikat maka salat nu husu jeung teu husu ya malaikat teh teu nyahoeun kana mah ngan sakadar nyatetan doang salat enggak teu nyahoeun nu mana nu husu nu teu husu teu nyahoeun malaikat mah tuh matak laporan ka Allah tah lengkap ya Allah ya Rabbi ngeunaheun jasa ngan lamun endek memperbaiki diri ngabagus-bagus diri tentang ibadah ku aya bahasa wa amilus solihati di samping iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah wa amilus solihati lain sakadar iman tapi beramal soleh nah ieu nyaritakeun tentang amal soleh teh berarti kudu anu bagus sabagus-bagusna amal
lantaran salat ge cek Kangjeng Nabi sallu kama raaitumuni usolli salat anjeun sakumaha anjeun ningali ka salat kaula. Kangjeng Nabi teh katingali ku para sahabat gerakan-gerakanana jeung rakaatna zuhur, asar, maghrib, isya, subuh dan lain sebagainya. Bentuk salat nama urang teu pati beda jeung Kangjeng Rasul nu beda teh ngan sakadar batina doang ketika Kangjeng Rasul salat cek Kangjeng Rasul wa qurratu aini fi shalah ketika salat teh lempeng kadel jeung karasa Gusti Allah sehingga hate bungah nu luar biasa. Maka cek Kangjeng Nabi ketika aranjeun kabeh boga kabingung boh urusan dunia boh urusan akhirat maka salatlah 2 rakaat engke bakal dibere lolongkrang ku Gusti Allah. Lamun aya jelema bingung soal dunia, bingung soal akhirat, sok gerak ka Gusti Allah munajat Allahu Akbar, engke ku Gusti Allah bakal dibere rorongkrang lantaran di jero salat teh aya kabungahan-kabungahan anu hese dicaritakeunana. Ngan lamun urang nyaritakeun kabungahan di jero salat pan hese lantaran urang macan pernah manggihan bungah di jero salat malah urang mah keur bungah salat jadi henteu bungah. Urang mah keur tentrem salat jadi teu tentrem. Lantaran urang mah salat teh kakarak ge daek doang jeung dipaksa eueuh kangeunahan. Nah, neangan coba kangeunahan kumaha jak Kangjeng Nabi menyaritakeun salat teh ngeunah. Ieu mah deuk memperbaiki sakadar iman ka Allah, sakadar iman ka Kangjeng Rasulullah, beramal sakumaha parentah jeung larangan dijauhkeun. Nah eta teh geus asup kana ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun ngan di surga beda-beda engke. Mantap yang memperbaiki diri mulai ngajinya na asup ke pondok pesantren kejeun teu sakola ge atawa dibarengan ku sakola 2 tak ngaranna. Teu murni teh mah kos kitu mah ka surga hayang ka neraka hayang. Ieu mah teu di ka surga bae geus mulai mondok pesantren ngaji amil ngaji jurumiyah ngaji alfiyah ngaji jual makun ngaji mantek ngaji jamul jawami terus usul fikih dan lain sebagainya ngaji hadis tafsir beres. Neropong kana kamurnian kajernihan kolbu ahli-ahli Allah. Kabita urang lamun nyaritakeun Sidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar keur cicing bae neuleuh manuk piit cerik Abu Bakar Siddiq. Ditanya ku sahabat Abu Bakar, kunaon neuleuh manuk meuni cerik? Inget ka sorangan. Kok neuleuh manuk sih inget ka sorangan? Bahagia amat mun kaula ku Gusti dijadikeun manuk piit. Manya Abu Bakar jadi manuk sih bahagia. Bahagia nama kieu cek Sidina Abu Bakar engke di akhirat teh manuk dibuktikeun ke ditanya kabelah dituna geusan manuk mah jadi lebu. Eueuh hisab eueuh naon aya Abu Bakar engke di akhirat kumaha? Ditanya tentang salat. Beres tah henteu salatna khusyuk tah henteu salatna. Wah, mulai tah urang. Aduh, tadi ngeunaheun jasa. Sukari rada garentet deui aing ye. Sina Abu Bakar yang cerikan diri sorangan neuleuh manuk doang. Hayang amat neuleuh manuk cek nyana jadi manuk. Lantaran manuk mah paeh di akhirat jadi lebu geus bae eueuh hisaban tapi pan Abu Bakar engke ditanya datang ke mana, iya memperjuangkan agama, datang ke mana salatna khusyuk, datang ke mana sieun jasa harta-harta leuwih ti kabutuhan ke bakal ditanya ku Gusti Allah. Ieu Abu Bakar ieu sedih jasa engke di akhirat bakal dihisab engke mantak kurucut cerik neuleuh manuk ras ka diri sorangan. Masyaallah. Sidina Ali kieu bae di juru imah. Kieu bae ditanya kapan ku Siti Fatimah pamajikanan Kang Ali. Benar mengalamun bae sakieu geulisna ieu pamajikan mesti dilamun keneh bae. Siti Fatimah pancapetan jasa pan. Eueuh deui nur siga Kangjeng Nabi Siti Fatimah. Mapahna siga Kangjeng, seungitna siga Kangjeng, senyumna siga Kangjeng, capetangna siga Kangjeng. Mantak menggairahkan. Urang mun boga pamajikan kos kitu geus teu kudu nyandung. Atuh ieu mah deuk mah teu nyandungna atuh. Ditanya manyun bae. Dibere ku dibere na komo teu dibere mah.
Aduh udah isuk-isuk lain mangi hutang ngebeledeh nyandung baik itu ya dulu pemajikan kurang saregep pasana ya jatuh orang Lampung para ruti wah beres coba si tiba-tiba Kang Ali kunaon sing ngalamun henteu kunaon lain kitu besi anu dipikiran tah ya teh naon eta aya naon-naonan cek Siti Fatimah teh sup Siti Fatimah panggil ku sahabat nu saja iya Ali katingalina merenung aya naon ieu besi aya anu perlu dipecahkeun jeung dibantu ku kaula bakal dibantu saha nu bisa ngabantu ka perasaan kula gitu nganaon rumah tangga lain soal ekonomi lain soal perpolitikan henteu eta mah kos kitu melah naon atuh kula mah neuleuh budak tuh lulumpatan ras ka diri gitu hayang gula jadi budak deui sanggeusna jadi budak memeh balik mending di maotan ku Gusti Allah selesai Ali di jero kubur teu kudu ditanya deui di akhirat geus teu kudu ditanya lantaran budak mah rek ti muslim rek ti kafir tetep ka sorga bae Ali mah ngarep-ngarep hayang budak deui cek yeuna teh hayang paehkeun leutik beuh pat ieu mah geus kieu cek yeuna teh paeh di jero kubur bakal ditanya ku malaikat munkar nakir aju dihisab segala rupa amal-amal salat bakal ditanya khusut henteu da ieu lamun ditanya soal salat bae ai pagawean mah pagadi pagawe tapi kan kahusuk henteu nah ieu nu jadi masalah cek Sidina Ali teh aju kapan lamun teh khusu wala tadrib biha wujuhana pada eta salat teh jadi pamonggol aduh geus kiai entah dibae lah mendingan nu aja jero teuing mah eungap cenah teh. Ieu mah keur carita klasifikasi. Jadi tahapan-tahapan manusia teh beda-beda. Sayyidina Ali mah ahli ruhani atuh beuh. Sayyidina Umar kitu keneh. Sayyidina Utsman apalagi Sayyidina Abu Bakar kantenan. Eta bageus caritakeun tah mah kabelah handapna Tuan Syabdul Qadir kabelah handapna terus ulah-ulahna naon tah Syekh Asnawi bae geus sakitu poharana masyaallah karim. Guru-guru urang anu geus teu nyahoan naon ketika zikir ku ngeunaheun jasa lantaran urang mah pan ngarasa lapar teh beuteung urang mah ngarasa indah teh ceulik urang mah ngarasa nikmat indah teh mata lantaran make kena watek kapan urang mah mata indah mun dideuleukeun kanu indah-indah masyaallah barang neuleuh aya awewe semampai mata akureun mantep banget ngongkong saya aduh mantep susu nongol kahayang mata kan eta neuleuh urang negro hidung amat jariji aing mah mata watak eta teh lamun dikembalikeun ka nu geulis buatan Allah nu goreng buatan Allah nyaritakeun geulis jeung goreng teh tama nafsu mun dikembalikeun maka Gusti Allah bawa nu geulis bacan bisaeun ibadah bawa nu goreng mah bisaeun ibadah sedengkeun titah cinta teh kanu cinta ka Gusti Allah urang lamun dikitu-kitu bakal resepan kanu hideung je di titah cinta teh ka jelema anu cintaeun ka Allah ulah leuleuh zahir sakadar leuleuh zahir mah gampang urang kuari jadi jelema sugi aya di urang gagah aya di urang kasep aya di urang bintang film mana anu ku urang henteu bisa dibeuli zahir mah gampang tapi nyana cintaeun teh ka Allah tapi lamun urang liticahan mika cintana kanu dicintai ku Gusti Allah hararese kapanggih jeung nu hideung jelema mah hideung luar biasa tapi maca Qur'anna sapoe sakali tamat ka jelema bager jasa menyapa luar biasa jelema mah goreng di jero hatena aya ma'rifatullohan ieu nu dititah dicintai ku Gusti Allah engke anu bakal ngaluhurkeun agama teh panturunan-turunan tinu cinta ka Gusti Allah sedengkeun cak Kangjeng Nabi deuk nikah mah tah pagpar bijati din teangan nu aya agamaan ulah sakadar geulis mulai urangna cinta ka Allah awewe eta cinta ka Allah jeung teuing aing mah hideung ka jentu tapi di jero hatena mantep jasa mulai urang cinta digedeng gegereukeun ku batur heuy sia kasep-kasep kawin ka dinya maneh mah teu nyaho rahasia capitannya lain lagi dong aduh terus sia masuk aju ka itu ti agama aju ka capitan
itu didele batin Masya Allah kurang kawin lillahi ta'ala tenele gelis tenele kaya tapi nele agama borojol boga budak Masya Allah budak diajak nonton TV tidak sebab timbul ti indung anu tadina maca Quran baik maca sholawat baik dibawa kurang nonton TV cerik tapi lamun teu nonton TV cicing pan aneh coba anak kurang lamun di luar cerik dibawa nonton TV cicing sial jasa tah budak Masya Allah tapi ieu mah asal di hareupeun TV bangun teu betaheun teh keluar bae manehna mah betaheun asal diasupkeun ka TV dia kageun ka TV teu daekeun Masya Allah bahagia aya naonna dia budak mulai gede saeutik nyahuan ke bahasa-bahasa alif ba ta sa jim dan lain sebagainya teu kebal haju bisa maca Quran nikmat gede saeutik haju bae ngajakan bapak nanari abah ayo ka masjid diajakan abah ku anak ji cak abahna budak lain aing ngajak sia dan sia ngajak aing ji cakeun aing izin ye tuh bari tertarik ku budak ayo abah ka masjid tinggal lindungna tuh budak ge tuh ngajakan ulah di TV bae nya wah tiba heula kos kitu bae pagawean teh tuh aing izin ka anak heulanan tuh ka anak izin Masya Allah ieu lain lalagaan nah fasbar bizatidin ieu keur carita memperbaiki diri emang bisa nanya kos kitu tetep baginya nabal la nukallifun nafsan illa wus urang nyaritakeun hakikat di makon hakikat panjacaknya nanti hese nyaritakeun torekat jelema nu norekat di makom torekat baja teh hese cak urang nu teu norekat hese amat kudu udang ti peuting kudu zikir kudu mandi dan lain sebagainya berat amat di makom nama hampang geus datang ke hakikat jadi nyaritakeun hakikat anulah bo berat amat orang di makom nama aja hampang nu diberatkeun ku Gusti Allah dengan bahasa lanu kalipun nafsan illa wusahate ieu teh samakom bagi ahli hakikat teu berat cek ahli hakikat bagi ahli norekat teu berat cek ahli torekat mah bagi urang nu di syariat ja teu berat di syariat ge nu penting mah salat puasa zakat haji beres khusyuk urusan wali tama kos kitu mah beres ya emang urang mah makom di dinya sia salat bagaimana teh khusyuk irahu su aing sih emang teh khusyuk aing mah kos kieu kaayaan pokona ngan aing mah protes bae ka Allah mun teu ka sorga emang kunaon apan aing ngaji di Cilongot la nukallifu nafsan illa wusa dak dibawa ku aing ka hareupeun Allah ieu ayat ieu hebat jasa teh budak ku embung-embungna khusyuk burung